tetep bae di jero hate teh aya muringis bae. Cirina eta harta teu bisa dibawa ibadah. Mun urang dagang teu sesuai jeung aturan teu daekeun dibawa ibadah. Kang Haji ge berat. Eungap Kang Haji. Ka sedekah ge embung. Tapi lamun sesuai jeung aturanana ngaji giras ngaji daek sedekah daek rada bener sebab duit eta lamun bener daekeun dibawa ibadah pake ngaji kurang pake sedekah pake akas masjid loyong harta teh tapi lamun teu bener teh teu loyong nu tata dina akrab jeung kiai keur waktu bener mah barang kuari kurang pati bener dina lelengkahan muamalahna eta teh dibere embung teh deukeut jeung kiai teh ya eta nu ngahalanganna teu benernyana kadenge ku ceuli sia teu daekeun tapi aya nu deukeut bae jeung kiai nyana mah deukeut jasa emang teu maksud sedekah ieu nyokotan aya atuh beda-beda masalah ya kiai mah deuk dibere sakitu deuk dicokotan sakitu cenah mah kiai mah deuk di alam sakitu deuk diomongkeun sakitu ya aing mah aing jeung Allah teh sia urusan sia eueuh masalah ngan tergantung urang muamalahna asal bener muamalahna hayang make sedekah teh hayang mere hayang deukeut hayang tapi lamun teu bener bae mulai eta ngahalangan teu hayang embung teu loyong digigireun imahna aya pembangunan masjid baheula mah keur waktu bener dagangna tah tapi barang kuari teu daekeun eta muamalah hadiana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat urang lamun menilik karena urusan bahasa urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ta ieu nu araraya milu zikir ieu pan masalah naon kitu ngaranna bangunan tatangkalan nu kadeuleu ku mata milu zikir jeung urang kan teu nyaho tah kos kitu eta teh kanca Kangjeng Nabi Imam Ibnu Athaillah ngajelaskeun lamun urang zikir make kolbu kuari sorang di jero hate we unggut-unggutan we gitu wareganan keur ngalamun iraha boga deui keur ngalamun ta eta nu milu zikirna malaikat beda kata lamun tadi mah lisan la ilaha illallah la ilaha illallah ieu nu kadeuleu ku mata milu lamun urang make kolbu nu milu zikirna malaikat kok malaikat bisa milu zikir teu kaambeun ku malaikat hawa zikir urang kaambeun tak lamun urang teu penting zikir sorangan di tengah imah atau di kamar ulah aya sorangan kesok aya tah kertek ulah sieun eta teh urang lamun sieun gere atuh ke aya deui tenang we moal aya naon paling pocong lamun zikir geus make ruh
nah ye di samping malaikat-malaikat muqarrabin oge bangsa anu berrahasia milu zikir jeung kurang malaikat teh kapan aya anu dikepar ku Gusti Allah khusus jang neangan nu zalikir engke nyana nyampeikeun ka Gusti Allah turun malaikat peuting beurang saha nu keur zikir saha nu keur ngaji teh zikir kan ieu teh ngadengekeun teh zikir ngaranna terus nu keur maca Quran malaikat teh lapor ka Gusti Allah pamanggihnyana lapor ke naraon mana teh sibana Gusti Allah teh operasina ka daerah mana gitu operasi pos polisi begitu nah kula ka daerah Cilogok aya nu ngaraji aya coba catetanana catet aya nu teu dicatet-catet aya anak bawang dicatet teu dicatet kagolongkeun anak bawang catet ya Allah ya Rabb urang nikmat anu zikir kajahoan ku malaikat bahwa in ta'uddu nikmatullah la tusuha sakumaha nikmat moal kahitung malaikat leuwih teu kahitung lobana geus urang geus teu kudu hese-hese neangan KPK jang cutat catet teh bahkan KPK na ge dicatat ku jangan ieu mah juri ceuk deui catat ku malaikat dicatat bagian nyatet nu baragus bagian nyatet nu dina hartika denge bahasa-bahasa manuk jeung manuk ngomong nyana ge perkumpulan zikir aya pada maraca tasbih manuk Zaid pindah sayangna wari kasayang Ki Umar ta ieu geus kajahoan berarti manuk Ki Zaid pindah ka perkumpulan manuk Ki Umar kumaha eta Ki Umar apa ngantep bae aya aturanana ieu tah walau tahawala hamamu di mana pindah manuk japati Ki Zaid ila burji gairihi kana kandang kana sayang nu sejen kaki Umar misalna atul lazimah waradu wajib kaki Umar ngabalikeun manuk Ki Zaid tewak Ki Umar bawa ka imah Ki Zaid wajib dibalik atau laporan lapor tuh Ki Umar teh jelema bener mah pan ieu nambahan hiji manuk bareng dideuleu lain nu aing mah tewak poe ieu mah asana Ki Zaid deh atawa menta info usaha ieu langsung melalui HP diketemukan satu burung dara warna putih ada tanda di kakinya ini ada burung tersebut di perkumpulan burung saya harap kepada orang yang memilikinya segera agar saya selamat nanti di akhirat serem ngadengin aja tak hebat Ki Umar ya Allah ieu mah lain pan wih antepkeun wih antepkeun ya kege isuk nambahan deui geura ge ka dieu ge ih nyeun deui kandang paranti nyumputkeun woblog beureuh urang mah deuk karitu bae ya Allah hese jasa deuk ngabalikeun banda batur
dik ngebalikan milik batur teh hese jasa boro-boro eta manuk anu hiber sorangan dititipan ge dititipan Haji iya ya amplop 5 ya nya tah pangmikeun ke nu ieu ka kiai anu nu ieu ka ustad anu ieu ka ustad anu nya eta ieu mah amanatnya oh insyaallah bener insyaallah insyaallah masyaallah geus beres geus beunang beureun 5 poe kurang ditanya anu dititipan aya titipan aya mara duit saanu je pan dibongsai sih tuh tetep pasti dibongsai kene mah oh ditelepon kan hiji deui aya titipan aya asbar duit saanu ya Allah make ieu mah disedot lain dibongsai eta mah deureuss datang kene setengah-setengah nage datang kene aya nu teu datang Gusti Allah ieu mah komo manuk atuh eta mah amplop teu datang deureuss sama geus diamanatan ku kitu panitia Rajab ditugaskeun jang mere kiai aman-aman bae kan panitia mah jangki fudoli 10 juta dibikeun dengan 2 juta korupsi 8 juta Masya Allah aya tah sebagian panitia nu kos kitu tah aduh tapi aya nu nambahan di panitia hebat tah panitia ya di panitiana 10 juta karunya jakna ieu mah kiai bu beunang ngaji genting lah kena tenangeun nyana geus di panitia 10 juta di aing pribadi 10 juta 20 juta aya anu kitu moal sih mah tilok rapat sia bujur sia kata-katana tuh Masya Allah hebat deh Ki Umar geus atuh Ki Umar teh ditewak atuh atawa geus kajahoan mah oh ieu teh nu abdi cek Ki Zaid teh keke tenang bae Pak Zaid ku abdi ke dianterkeun ka dinya tewak langsung dibikeun hampura Pak Zaid ieu manuk teh waduh endahan ka kurung nukula eman ka saeng nukula tah ieu dah nah geus atuh cek Ki Zaid nuhun nya geus lamun kepikiran kumaha mantep asa di sorga teh hirup di sorga mah teh embel-embel tenang tentrem saling percaya ku jujur jeung adil jadi ngeunah urang jeung tatangga teh nu mantak ngeunaheun saling percaya jeung jujur nu mantak urang teu betah jeung tatangga teu saling percaya teu saling jujur geus pagerna ge luhur embung ka deuleu ya boe nah ieu perbedaan jelema jujur jeung jelema teu jujur jelema jujur tenang kalem beban tah ieu carita manuk hayam sarua domba sarua manuk Zaid leungit ternyata ngahiji ka perkumpulan manuk Ki Umar kanyahoan di dinya ngahiji di manuk Ki Umar ngan di wilah-wilahna hese dibedakeunana ngahiji mah ngahiji tapi sulit untuk dibedakeun hese bisa oge hese dibedakeun lantaran warna nu akur bisa oge hese ditewak pokona hese beges ya Allah ngahiji beges jadinya di manuk Ki Umar nah kuari menang apa henteu tah mun dijual
atawa ku Ki Zaid. Manuk Japati Ki Zaid ngahiji ka manuk Japati Ki Umar. Nu Ki Umar aya 100 ku ari jadi leuwih lantaran manuk Zaid ngahiji kadinya ngan sulit dibedakeunana lantaran akur warna atawa hese ditewakna. Nu jelas hese lah dibedakeunana. Tak eta sanajan Ki Umar boga manuk 100 lantaran katempelan ku manuk Ki Zaid hiji anu sulit dibedakeunana. Umar teu meunang ngajual manuknyana sanajan nu mana bae teu meunang. Sebab aya nu baturan. Kan? Atawa Ki Zaid nu deuk ngajualna. Jam manuk aing aya di dinya tewak bae we hiji deuk dijual ka batur teu bisa kudu jelas heula. Nu dijual ku Ki Zaid tepan meureun nu Ki Zaid kudu jelas nu mana manuk Ki Zaid. Lamun Ki Umar deuk ngajual sanajan nu deuk dijualna hiji tetep bae kudu jelas nu mana manuk Ki Umar tah kudu jelas kepemilikan heula teu meunang teu jelas. Lamun jelas nu Ki Zaid karak meunang dijual, lamun jelas nu Ki Umar karak meunang, lamun encan jelas nu mana nu Ki Zaid nu mana nu Ki Umar boro-boro ngajual hiji kabeh 100 teu meunang. Bab aya nu baturan. Ya Allah ya Rabbi Gusti itu ya hebatna agama. Katempelan kudu batur teh ya. Si hade teh. Datang ka teu sah dijualna ku salah saurangna ku Zaid teu meunang ku Ki Umar teu meunang. Wah. Di akhir zaman mah barang-barang samar teh nah jadi dijual. Nu lain nu nyana dijual. Anu diakur kunyana dijual. Mantak teu manfaat. Teu manfaat. Eta tanah 1000 meter nu Ki Zaid dijual ka PT suratna aya barang diukur deui ngaranna ge tanah nu baheula ditulisna 1000 kuari bet aya 1100 bukan tetep nu 100 teh kan milik Ki Zaid tangkorak calo mah henteu make tangkorak ja awas lamun teu make tangkorak teu sah ku tangkorak calo mah tetep bae nu 1000 mah nu pemilik ari eta tah anu 100 nu 100 pan teh diakukeun ka Ki Zaid nu nyana meulih henteu naon henteu di Ki Zaid dikeun henteu geus saya dijual dileg-leg punyana duit tina 100 meter teh lain nu nyana panu Ki Zaid kabelilah mobil jalain eta bae sababaraha tanah deleukeun di ujungna haritanya nembuyah mayeh deleukeun ulah kicep-kicep sia deleukeun nu batur Masya Allah. Atawa Zaid ngajual tanah 1000 meter harga 200.000 punyana diusulkeun ka PT 250 tanpa aya persetujuan tinu boga moga mah tetep 200.000 dijual punyana 250.000 jadinya nama boga untung 50.000 rarasaan mah untuk untung ti mana tanah nu Ki Zaid nu meulina PT hajunyana meunang 50.000 tina sameter eta halal tah haram goblok lamun teu digoblokeun bisi pajar teu goblok teh nu kitu ye tetep ku teh karo
tanah-tanah batur kunaonnya nu boga untung. Kiai pancerannya teh eta orang ketiga anu ngajalankeun gede ganjaran. Zaid urang kampung teu wau jeung PT hayang boga duit lantaran loba kebutuhan melalui calo Umar pangjualkeun tah mangga jadi Umar teh sabaraha meter 200.000 insyaallah guys langsung ke PT nih suratnya harganya 200 ya udah geus dikeun duitna ge tanda tangan tah sia sawa duitna geus naon kitu ngaran suratna geus dibikeun ke PT sia geus tanda tangan transaksi tah duitna nya geus aing mah ngan ngadoakeun bae ka sia jeung aing mah ngan sakadar ngabela doang ka sia nulungan geus ulah pikiran naon ka aing hebat teh kieu mah tuh sia tararanggah beje pan kitu amat can eta ganjaran gede moal leungit di mata hate ki Zaid ngaran Umar nu geus ngabantu ka manehanna terus saya datang ke akhirat bakal gede ganjaranna sadunya mulai hiji jadi sadunya ieu lu mantak naik ge nyana jadi hadwasat jadi simsar eta teh meureun susugana tapi lamun haju dibere ku pihak Zaid teh Zaid Umar aing geus luar biasa nganuhunkeunana ka anjeun lantaran ngarasa dibantu jadi lamun 1000 meter sameterna 200.000 geus 1000 kali 200 berapa cepet atuh 1000 meter sameterna 200.000 jadi lamun diduitkeun sabaraha duit 200 juta angel untuk sakitu bae ge ih dikira sugih nada si budak mar kade ieu mah aing merasa terima kasih nya jarek dibagi-bagi ieu mah aing loba kabutuh teh ieu mah jang sia bae upah ti aing tarimanya 10 juta teh aing teh geus nuhun geus milik panggil ku PT Mar karena kamu ini yang apa namanya jadi pelantara ya dari saya nih 10 juta jadi 20 juta tuh masalah tuh kos gitu mah dibere eta ulah so teteh tadi 200 jual ke 250 050 dah kumaha mun bebeja masalah 200.000 haju dijual 250.000 nu 50.000 kan eta seuneu keneh mun haju dilegleg ku Ki Umar bakal jadi seuneu neraka kadeleuna mah duit padahal bakal jadi seuneu ngarerab jeung manggangnyana jaga di akhirat kuari mah geus transaksi dibayar bebeja Pak Zaid ieu teh 200.000 barang kula ngobrol-ngobrol di lapangan ternyata pasaran 250 akhirnya jual teh 250.000 ieu mah kula mah nek mentari dona bae tadina mah emang nek 200 kan di lapangan ternyata ieu pasaran 250 jadi lakuna 250 tah 50 kula mah kula dek dipenta kumaha Tuh saya tuh hayang aing. Bisa aing mah tetep ka dieu keun. Oh, kitu mah tah tuh kabeh beres. Aing mah doana bae tuh. Wassalam. Geus masalah. Tapi lamun cek KZJ, jadi laku 250. Geus 150 bagi 2. Jangan aing 250, jadi saya 250. Bae guys. Enggak salah. Atau geus atuh isi laku 250 mah 50 yang saya tak los. Oh, eta mah deres. Masih kene leutik aya nu kieu Pak.
tinu bogana dititah 200.000 punyana dipasarkeun ka PT lakuna 600.000. Oh, atuh calo memang goblok Gus gitu. Tega bejaan harga pasaran. Nah, jadi kapan itu dibayar? Beges 200.000. Jadi sesana kan per meter 400.000. Tanah nu batur, nu meulina batur, atuh kunaon haju gedeannyana jeung nu bogana. Tah, eta berlaku di mana-mana hampir. Tapi aya sih nu teu ge. Ieu mah berlaku di mana-mana seperti eta, di nagara mah leuwih. Ya saya ngomong naing. Maksudnya urusan tiklan-tiklanana seperti eta. Mangga bae kula mangan sakadar ngabeja. Endeu kararitu mangga bae datang ka mana endeukna jeung bakal jadi naon ta duit. Makana lamun deuk nyalo kudu jadi ahli tasawuf heula. Abe ulah kabita ku duit. Jadi lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Oh ya karim. Aduh, tahu kan? Malah di akhir zaman gua hari deh kumaha. Urusan jual beli, urusan gua hari mah dipaksa. Orang ku Yahudi titah melalui bank nyahoeun Yahudi. Di Indonesia teh mayoritas Islam ngaharamkeun riba. Jeung dianggap hebat di Indonesia teh kuat. Dipaksa kunyana supaya ansub dina riba sebab di mana-mana geus ngadahar riba beteulna pemikiranna ke bakal rusak. Kiai mun geus ngadahar riba pemikiranna bakal rusak, ustad bakal rusak pemikiranna. Komo nu lain kiai jeung ustad bata mah emang memeh ngadahar ge geus dipaksa ku ari kita ngadahar riba. Masya Allah karim, alhamdulillah. Akhirnya nggak ada lahar oleng pemikiran kiai, pemikiran ustad, maka berakibat nyana geus lain ka Allah. Duit nu dia daharna duit haram. Ngahukuman geus jelas, kepercayaan di masyarakat teh aya ilmu, tinggal ilmu dahareunana. Paksa ku Yahudi kita riba. Paksa aku Yahudi kita kredit supaya ngadahar barang riba nyahoeun Yahudi teh di Indonesia teh kuat. Perang urang, eleh urang, akhirnya pemikiran ero. Iyalah kuari di Indonesia di mana-mana khususnya di Indonesia. Pemaksaan Yahudi urang teh dijajah melalui politik, melalui ekonomi seperti eta. Dijajah budaya waris budaya barat, budaya Eropa ambalayah di urang. Di mana baheula mah diketos aya nu make anting, diputat aya nu make anting. Wari mah masyaallah deres mun akur anting goda sabelah, deres mun emas mah anting anjing dipake. Hayu sia budaya mana teh kos kitu teh. Ya Allah ya Rabbi. Urang kacitra meuli jagong berembukna. Belanda lain, negro lain. Ya karim, kipudoli betaheun biasa di dieu meuli jagong. Aduh, orengan lain jagong-jagong teuing. Si pirang di dinya. Dah, ieu deh kumaha budaya. Untung masih kene aya kiai-kiai anu talaleger anu daek diomongkeun. Kiai ortodok. Kiai kampungan, kajen teuing, leg-leg kotaku sia. Ayo sia kepleset kege. Kudu siap diomongkeun urang lamun nyekelan agama. Deh, diomongkeun kajen, diomongkeun ge.
Geus pokona mah kuatkeun urang. Ortodok lah, kampungan lah, kiai kaku lah, kiai macem-macem lah. Ya, emang teu kadenge ku cili aing. Kadenge goblok. Atuh tenang we. Kaje calangap sacalangap belajar kerja. Ya bukti namanya anak kos gitu kene. Kudu kuat. Sing kuat deh. Kudu kuat, sing kuat, pak kuat. Ya. Hese ngabedakeun manuk Zaid nu campur jeung manuk Ki Umar. Balu karena yane efek nalam yasihabai wahadihima teu ngajual salah seorang antara Ki Zaid jeung Ki Umar bahkan lain ngan sakadar ngajual wahibatuhu syai'an minhu litsalitsin ngahibatkeun manuk ka orang ketiga teu sah Zaid manuk japati ngahiji di manuk japati Ki Umar kuari manuk Zaid dek dibikeun kaki bakar teu sah kudu jelas lah bisi dicokot pan ke kaki bakar secokot-cokot dah atawa Ki Umar dek mikeun salah sahiji manuk nu nyana kaki bakar teu meunang bisi nu dicokot kuki bakar manuk Zaid kudu jelas Masya Allah kudu jelas kuari kumaha lamun manuk Ki Zaid anu ngahiji jeung manuk Ki Umar teh anu hese dibedakeun nanangan kuari mah dek dijual ku Ki Zaid dijualna ka Ki Umar jaga sakalian aya di kandang Ki Umar. Nah lamun ku Ki Zaid dek dijualna lain ka batur mah dek dijualna ka Ki Umar sakalian ngahiji jeung Ki Umar ta eta mah tu meunang lantaran moal ka mamana manukna ngahiji di Ki Umar dijualna ka Ki Umar atuh aya juzul sahibihi meunang dijual eta manuk duges ngahiji ka perkumpulan manuk Ki Umar dijualna ka Ki Umar teu naon tapi lamun dijual ka batur teu meunang sakalian ngahiji jeung Ki Umar mar geus teh manuk dijual ayo guys ayo adu tawar jadi ya Allah aya aturanana horenganan ngeunah lamun urang make aturan sesuai jeung aturan urang dagang sesuai jeung aturan urang Islam haju dagang make aturan Islam urang akur jeung aturan Islam perasaan puas urang sebeuh perasaan dagang dek untung dek rugi jepan asal akur jeung syariat ngeunaheun kana henteu engkel-engkeleun tapi lamun urang henteu akur jeung syariat engkel-engkeleun urang narik barang limbah di pabrik saton tapi barang ditimbang di imah urang teh aya 1,5 ton lantaran tatadina urang osok bager ka satpamna jeung kanu sok merean barang di dituna geus satu kudu nimbang ditambahan pan meureun nambahan ge lain nu nyana nu bos harti ku ceuli sia eta teu akur jeung syariat eta engkel-engkeleun di jero hati aing meuli 1 ton jadi 1,5 ton inu setengah deui kajajaden yeuh kumaha ieu kumaha moal minaheun kana hate kajen ku kumaha ge jual jadi duit di jero hate sakali 2 kali sanajan ka ditu mah jadi adat ngan tetep moal manfaat ka ditu komo kieu mah urang meuli limbah 1 ton di jero aya anu ngabisiki nih Pak Haji ini punya Pak Haji 1 ton ya tapi ini titip nih punya saya ya titip si kanyana atuh titip mah nyana bae atuh nyana teu aya naon aya henteu berarti kan ada main di dalamnya ini titip ya ini mau punya saya
Ya tenang aja dah, nanti kesononya nanti kita bicara di luar aja. Kan gitu tak bicara tukang limbah mah. Emang yang teu nyaho. Ya udahlah. Beres. Tah nu saton urang nu titipan eta titipan naon eta titipan. Udah dah Pak Haji aja yang beli dah udah setengah harga dah. Tuh kan emang lain kitu-kitu insyaallah pas kitu. Nu saha eta? Ayo sia deuk ka mana? Tak engkel-engkelin di jero hate. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Heureuh. Urang jualan emas kan ai jualan emas mah meuli untung ngajual untung panggoblok-goblokna pedagang tukang emas. Lamun teu bener engke urang meuli dinyana contona samgu bae tah dijual deui kan nya setengah gram ka mana dipake encan naon encan bego. Lamun kurang-kurangna urang nyekelan agama seperti eta. Meuli urang dinyana 10 gram ulah dipake teudeun di imah sabulan jual deui ka nyana setengah gram susut ku angin. Kadarna urang mesen emas kadarna 24 karat. Aya Haji Pendi masuk hayang sakarat bae nya nama. Cuma 24 karat. Sakarat tolol. Tah. Eta tetep karat bagi karat nu 24 karat teh ya. Masih dikurangan jadi 23 karat. Kan beda emas 24 karat mah leuleus, 23 rada heuras, 22 kobo 20 mah heuras. Teman disebut ge emas Singapura. Ye, kos ge pernah dagang emas. Mas Tono. Nah, eta kos kitu be kurang-kurang namain henteu mah tetep henteu. Mantak lamun urang dagang sesuai jeung aturan aya kepuasan, tapi lamun geus teu sesuai jeung aturanana tetep bae di jero hate teh aya muringis bae. Cirina eta harta teu bisa dibawa ibadah. Mun urang dagang teu sesuai jeung aturan tidaekeun dibawa ibadah. Kang Haji ge berat. Eungap Kang Haji. Ka sedekah ge embung. Tapi lamun sesuai jeung aturanana ngaji giras ngaji daek sedekah daek rada bener. Rada bener. Sebab duit eta lamun bener daekeun dibawa ibadah. Pake ngaji kurang, pake sedekah, pake akan masjid. Loyog harta teh tapi lamun teu bener bet teu loyog. Nu tata dina akrab jeung kiai keur waktu bener mah barang kuari kurang pati bener dina lelengkahan muamalahna. Eta teh dibere embung ka deukeut jeung kiai teh ya. Eta nu ngahalanganna teu benernyana. Kadenge ku ceulis ya. Teu daekeun. Tapi aya nu deukeut bae jeung kiai. Nya mah deukeut jasa emang teu maksud sedekah ieu nyokotan. Aya. Atuh beda-beda. Masalah ya kiai mah deuk dibere sakitu deuk dicokotan sakitu cenah mah kiai mah deuk di alam sakitu deuk diomongkeun sakitu ya aing mah aing jeung Allah teh sia urusan sia eueuh masalah ngan tergantung urang muamalahna asal bener muamalahna hayang make sedekah teh hayang mere hayang deukeut hayang tapi lamun teu bener bae mulai eta ngahalangan teu hayang embung teu loyog.
digigireun imahna aya pembangunan masjid baheula mah keur waktu bener dagangna tah tapi barang kuari teu daekeun eta muamalah seperti eta baheula mah keur can boga yayasan teh jeung santri jeung ustad jeung kiai akrab barang kuari boga yayasan wauh mah wauh bae tapi teu akrab seperti aya jarak koreksi di dirina berarti aya makanan-makanan haram nu ngahalangan nyana muasyarah jeung jelema-jelema bener pasti ngahijina jeung nu teu bener sedengkeun pan urang ka ngadoa wa surna fi zumratihim yaumal qiyamah Gusti hijikeun abdi jeung ahli-ahli zikir jeung ahli Gusti abdi teh hayang dihijikeun jeung ahli Gusti teh di akhirat teh abeh lah kasalahan sautak saeutik mantak ngadoa eta ge wa surna ya Allah fi zumratihim hayang di akhirat teh ya supaya aman daekeun barang boga yayasan teh ya jeung kiai jeung ustad jeung santri jarakna jauh koreksi di dirina berarti aya duit pamarentah nu leleg-leg kunyana aya muamalah ti muridna meureunanan anu haju kadedemes koreksi di diri urang moal kebal hirup di alam dunia nu tadina kaindung ka bapa bageur jadi henteu iya duit haram mah teu daekeun teu loyogeun dibawa ibadah daekna dibawa pameran lamun pamer mah tuh nu itu tuh nu aing 5 bau ku aing itu tuh 10 bau ku aing dibeuli jadi tuh 15 bau aing mah geus bararau be pokona mah pamer koreksi gerage Masya Allah Fa'in bahumma wal adadu ma'lumun wal qimatu sawa'un soha maka lamun ngajual kizaid kana dua manuk japati dijualna ke orang ketiga wal ada dari bing bilangan maklumun wal qimatu hargana geus sawaun akur soha manuki Zaid ngahiji jeung manuki Umar kuari dijual ku Ki Zaid jeung Ki Umar manukna 2 nu dijualna bilanganna jelas hargana ge akur sah papada ngajual wa ila lamun bilanganna teh maklumah atau harga nu teu manfaat walau jaroha